أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Kadangnya itu gitu padahal mah eta bangkong teh horenganan ngabogaan keistimewaan eta teh hewan alladzi la uzma lahu nu eueuh tulangan nya nama eta horenganan suarana adalah tasbih. Wa may ya'ishu fi barin wa bahrin haramun hewan anu hirup di darat hirup di laut eta hukumna haram nu sok hirup di darat nu sok hirup di liang di liang tuh siapa sok mana baik nu sok hirup di darat jeung di cai eta ngaranna hayyun fidarain amfibi hukum haram ya ngajina supaya tengat memberkahi hewan anu hirupna di laut unggul yana di cai unggul mun di darat teu hirup halal deuk kumaha bae bentukna jeung kumaha bae paehna hiji. Kedua, hewan anu hirup di darat yang di cai iane amfibi haram hukumna ieu supaya tenget dibolak-balik kadifdahin seperti bangkong eta bangkong di cai hirup di darat hirup haram hukumna kieu cenah bangkong rupa-rupa aya anu depek anu panjang anu bancet meureun nu bancet mah meureun henteu sia manawar ngomong osok teh henteu cenah teh mah gurih tolol sia mah edahan gurih. Masya Allah cenah eta mah eta bangkong anu bancet teh anu gede ping-pingna teh tah ai korodokna bangkong korodok tah mah bangkong sawalan apa gitu ieu bancet mah teh cenah waduh anu ieu na ge naon gara-garana awakna panjang teh meureun teh mah halal sia mah make meureun geus sekaligus bangkong haram mun ditanya kok bisa diharamkan sebab hirupna di dua negara asal hirup di dua negara gantung haram ya bangkok sanajan eta ceuk Kangjeng Nabi bangkong teh ngabogaan keunggulan ngabogaan maziah lantaran bangkong teh suarana eta teh tasbih insyaallah teu katebak urang
kangkengkong metung sakit belentung ngaranna kadang itu gitu padahal mah eta bangkong teh horenganan ngabogaan keistimewaan eta teh hewan alladzi la uzma lahu nu eueuh tulangannya nama eta horenganan suarana adalah tasbih. Masya Allah didengekeun subakurang ti peuting suara bangkong teh kokok ngadengekeun di sawah ulah di kamar mau kokokan eta lain deui ya tuh saya masuk kamar bae heran aja di sawah kok kamu orang sering-sering ngadengekeun eta ngadengekeun subhanallah Allah kok kurang ngadengeun gitu kan padahal Allah urang meringak bulu lamun urang dibukakeun hijab ngadenge suara bangkong urang bakal muringkak bu cik Kanjeng Nabi la taqatulud difda ulah maraehan anjeun kana bangkong fa inna na'iqaha tasbihun sebab suara kokok-kokokona bangkong eta adalah tasbih. Masya Allah cak Kanjeng Nabi para aulia Allah anu sok hudang ti peuting mentang mata ngadengekeun suara-suara hewan nu sok sasada ti peuting ya cak-cak ya bangkong ya toke jeung berbagai suara-suara bakal senyum-senyum wali Allah ti peuting teh bakal cerik ti peuting teh teu kudu babacaan ti dirina ngadenge suara-suara hewan ge geus merasuk kana jantung buktikeun ucapan Kangjeng carana bersihkeun awak urang bersihkeun tina naon cenah kiai bersihkeun tina radzail penyakit qalb ulah aya riya ulah aya ujub ulah aya hasud ulah aya takabur ulah aya hubul mal hubul dunya hubul jah hubul rias eta kan urang kabeh tah eueuhkeun disebut sifat basyariah sifat kemanusiaan eueuh urang katempelan ku sifat malakutia sifat malaikat alam urangna geser tina alam mulki kana alam malakut bakal kadenge suara bangkong teh tasbih bakal kadenge suara cak-cak teh tasbih bakal kadenge suara-suara hewan tasbih mentak hayam lamun kongkorongok di bawah jam 12 eta nandakeun di lembur eta teh aya nu zina lantaran ngajerit hayam lamun hayam kongkorongok di jam 12 datang ka jam 2 kongkorongok eta ngahudangkeun para aulia-aulia Allah para sholihin lamun di jam 4 kongkorongok ngahudangkeun jelema bego molor we sia molor tah aduh kadenge kurang apa nu eta bae urang teu karasa dicarekan bokoto wahaya masyaallah komo di Cianjur bapan aya kotok pelung teh Cianjur Sukabumi Garut
teh nyarekan sia sebenarnya mah. Nu bogana seri be tolol. Bagus cenah gongkorong kotok aing. Buku keur dicarekan sia. Sia tolol. Orang Garut masih seria tolol. Aduh, Masya Allah. Teka harti kurang. Teka harti. Di bawah jam 12. Aya kotok di lembur urang ya. Kongkorong. Teangan sebagai. Tek celi datang ka nu zinah bae. Geus ditajribah sama kos hukum. Ge. Sok. Sorotan ka kontrakan. Ayo ujianana. Tetep celi rampungkeun 2 celi aing lamun eueuh. Ku percaya-percayana ka ucapan para aulia-aulia Allah ti ditu ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gas, mulai ti penting ge. Kotok kokorok. Kuincit kuing sangat ganggu. Buku ngabejaan. Nah, ikut cerita seputar hewan. Awas. Ya. Urang makan teka harti bahasa Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah ngabahasakeun teh latak tuludikna. Ulah ngabunuh anjeun, ulah maehan anjeun kana bangkong. Ieu teh maksudna ulah dipaehan teh naon maksudna? Kok bisa urusan lana karena haram di dahar? Padahal hubungan jeung dahar otak urang mah datangna kadinya serahkeun ke pentafsirna. Sahabat ngajelaskeun ditaros ku sahabat maksud latak tulu naon? Dikembangkeun ku para ulama, jadilah ijma ulama. Panjang mun dicaritakeun cara-carana lain bagian urang lembur teh mah kitu. Kaditu bae bagian urang kota. Di DPR, di MPR kajian coba pang bahas tentang bahas latak tulu dikta teh maksudna naon sia? Ongkek sia. Teu cenah teh lain urusan kami, kieu teh mah kami mah urusan corona. Nah itu ai kitu naon sabodo. Keur carita lainna ieu keur hese. Hukum teh kok latak tulu dikta teh terjadi jadi kana haram sih di daharna. Pagawean mujtahid mun kukula dirinci tina bahasa-bahasa eta moal datang ke asa moal anggeus datang ke asa kudu dahar di dieu kudu aing kudu nyuguhan sia berarti geus lain mah tarima beres belen lah ieu mah keur cerita hese na ngaji ulah disangka taki santri-santri anu ngadarapan setahun 2 tahun 5 tahun 10 tahun ku cenah angel amat tah menok tah ngamaknaan kos kitu tah hese urusanana ulah maraehan maneh kana bangkong lantaran bangkong teh suarana teh tasbih kok bahasa kitu jadi haram di dahar tuh kan Masya Allah kaiji. Nomor kedua bangkong teh pernah takorrub ka Gusti Allah dengan suara bangkong nakia udifda ternyata horenganan mohon ka Gusti Allah berikan abdi kekuatan ya Allah untuk menguasai Masjidil Aqsa supaya Masjidil Aqsa tetap dimiliki ke orang muslimin ulah sampaikan ka tergeser ke orang-orang non muslim terutama Yahudi cerik bangkok dengan bahasa kokok nah horenga doa urang teu pernah ngadoa kos kitu urang teu pernah urang mah ngadoa ya Allah ya Rabbi bere abdi kekuatan abdi deuk siap ka Israel Palestina abdi deuk siap perang lawan Yahudi teu pernah kos kitu urang nganongton doang tadi gecek Allah ulah waka ka Palestina sia di negara siapa heulana tuh ulah waka ka Palestina heulana luhur teuing teh mah di negara siapa eta mbak-mbak Nur Wiganta bagian sia dakwah ku sia terus mulai urang isukan asal aya mbak teu make jilbab mbak sini ada apa bahas? Nggak tahu saya Ustadz sini.
Ya tahu. Nah, ini Mbak nggak pakai masker dan nggak pakai jilbab, masuk kamar. Kecil Mbak boleh juga nih. Siapa dakwah ada kos gitu heran ini. Oh, ini dakwah kan. Masya Allah, ulah ke Palestina ulah jauh teh nyebrang ka ditu kapal lagi eueuh. Ya, nah ieu mah urang di negara urang bae. Hese di negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi NKRI. Salametkeun urang bae ulah hese-hese. Urang nasehatan pamajikan urang, anak urang, geus rapih urang sakitu bae. Namun masing-masing keluarga nganasehatan keluarga anak aman sebenarnya. Aman teh udah hese-hese. Tuh ya. Hewan lu hirup di dua negara, hakam haram hukumna model kadifdain bangkong dengan berbagai jenis bangkong, bangkong karadak, bangkong sawah, bangkong bancet, jeung berbagai bangkong-bangkong haram. Geus titik kos kitu. Nomor kedua sirton kepiting eta geus sarua binatang anu hirup di darat jeung di laut. Yana dicai hirup di darat hirup lumantaknya nama sanajan di talian sapoe sapeting tetep bae kikiran beda jeung rajungan. Tanyakeun ge ka urang mau ka urang kronjo, iya, wong kronjo ge, takon ge. Lah, iya, mengkonon. Tuh kan, nusuk melem lauk teh urang dirinya na. Tanjung Pasir, Tanjung Kait, eta kepiting loh, guys. Mulai detik ya, catat di jero hati aing. Di jero hati urang aing mulai ayeuna moal ngadahar kapiting haram. Geus ulah ngadengekeun nu sejen-sejen komentar-komentar anu sejen kiai-kiai ulah didengekeun Gus ya. Ulah geus urang mah ngadengekeun ieu bae aya kitabna. Namun nyana masih kena ngahalalkeun bawa kitabna ka aya kitab. Teu boga cenah kitabna ka nginjem ulah ka tetangga aing. Ngaji lagi bareng ya kan? Tanya ke orang sih kalau ngaji jauh ke ayah kita belah ayah ya ayah tetangga ngahalalkan kepiting mana nu kamari aing mengan mawa dong ngarti mente aing mah beh okos kiai bae cek mau kitab itu geus gitu banget lah ulah dilawan lah jelas mah hantepkeun nyananya urang mah salametkeun urang bae sebab di negara kos urang mah kos kieu loba paham. Loba paham geus urang mah salametkeun urang. Sakitu geus. Jakeur ieu mah urang keur leutik tanyakeun ge. Serempak kabeh ge eta kepiting teh haram. Urang keur leutik aya sih hade. Kepiting jeung rajungan beda kara. Kepiting mah haram. Nyarahueun ieu mah kakarak kuari-kuari bae bahwa kepiting teh ditinjau dari segi proteinna. Jeung ngeunahna melebihi segala-galana ya atuh lain urusan protein jeung ngeunah urusanana haram cak nu bogana beres pisan urang mun babarengan ku ari leumpang juk ka restoran ku ari makan aya restoran kepiting deui mantep ye loba ku ari mah restoran kepiting mau rumah makan Seapood deui oh hara itu. Aya kepitingan di jerona. Seapood. Orang loba bacaan asli kos gitu. Gusti Allah. Gas, mari dia tegetkeun tah. Geus beneran urang can nyaho jualan kepiting gesan. Lah, tobat ka Gusti Allah ya Rabb. Hadena gabi ngaji kacilongok beres be jadi nyaho kepiting teh horeng haram di daharna ngajual mau Allah lah sarua goblok asal lu haram di dahar haram dijual
Yes, ya kepiti. Tengetkeun. Wahayatin jeung orai. Ya Allah, wariman nu jualan orai ambalaya. Orai teh cenah kiai pan loba, aya orai cabe. Aya orai matahari. Aya orai koros. Aya orai kadut. Aya orai. Tuh kan ambalaya orai. Oh, di urang mah orai pucuk ambalaya. Loba jasa di urang mah ye. Ieu mah komo keur urang keur kula leutik mah masyaallah eta ngaran orai teh. Urang nyaho hiji-hiji da beta orai pucuk kos kitu cakolot teh. Ejo di luhur tangkal kayu. Orai cabe uluna beureum teh. Kos kitu orai koros sia tah mah. Ambalaya urang. Asal deuk Jumaah we kek urang naon teh bah orai teh keur ngadahar bangkong. Gak deket tadi deuleu bener sisi sawah aya. Eta ngaranna orai. Kadut, orai cai. Koros jeung sajabana. Aya deui orai sanca. Eta sarua. Kuarimaya restoran orai di berbagai daerah. Deres baheula mah di zaman Pak Harto marada deres aya larangan-larangan. Aya larangan-larangan restoran orai teh di kabupaten mah dilarang ambalaya ieu. Sebab berarti kan nu bantak didagangkeun teu eureun dagangna berarti loba kan konsumenna. Jalamun eueuh nu meuli mah eureun dagang. Kos NTB sia kudu eureun. Aduh teu laku-laku. Eueuh nu meuli berarti teu laku sakitu ge halal. Orai terus bae kuari bae dijualan. Oneng teh daging lagi sengit luar biasa. Masya Allah kan. Tuh kan haram. Teteh nanyakeun ka kiai ai orai teh halal apa haram teh dijawab ku kiai ngajawabna pendek lah aya keneh lauk japuh mah japuh bae singkat eta ngomong oh nya oh geus teu kudu make orai-orai jadi teh dicaritakeun haram atau halal mendingan lauk japuh bae tuh kan sebetulnya lauk japuh ya orai haram lain deui jeung darurat ajawa jeung pengobatan lain deui ieu mah keur carita aman-aman ikhtiar laluasa beda deui jeung tentara dikirim ka tim-tim perang untuk meluaskan negara perang jeung orang tim-tim jajahan Australia. Wah, utet dileuweungkan. Ieu amunisi geus kurang, sementara urang terus bae ieu perang. Dahareun aya ge orai. Mun kira-kira teu didahar bakal paeh. Can nyaho ieu kiriman teh iraha. Urang geus lelah. Aya ge orai. Orai penciptaan. Ngan ngadaharna ulah haju menikmati sanikmat-nikmatna. Ukuran aya tanaga bae. Ulah haju kieu ternyata enak nyaho. Iya, udah ntar pak kita cari lagi dah. Tungtuna mah aya nu sejen ge orai di orai deui. Entar balik di tim-tim atuh warnana kos orai. Tuh kan. Sabaraha ratus tentara nu gugur di tim-tim. Kula keur leutik teh di sekolahan teh titah ngumpulkeun pakaian jang dikirim ka tim-tim.
dana ala kadar dicokotan baheula mah zaman Rp10 15-25 kirim ke tim-tim. Diklaimlah bahwa tim-tim adalah provinsi ke-27 Indonesia. Bungah urang. Wah, urang teh berarti kan boga tim-tim. Hebat. Ternyata begitu Presiden yang mulia Habibie naik, sapoe dua poe jadi presiden, tim lepas ku Habibie. Keluarga tentara nu aya di urang anu salakina bapakna gugur di tim-tim, sedih ngadenge keputusan Habibie. Wah, wabeh reaksi tentara lantaran aya nu kuburanana aya di tim-tim aya nu eueuh, tapi langsung bae vonis udah luar. Habibie na mutuskeun cepet aju nyanana jadi presiden lagi cepet. Jadi presiden. Urang makan tanya urusan politiknya, ternyata orenganan seorang Habibie teh orang yang sangat pinter. Lantaran urang teh sabara tahun ngajajah tim-tim. Dibangunlah ku Indonesia triliunan rupiah jangan bangun di ditu teh pohara. Sampaikan ke aya masjid di tim-tim teh geus buku sarana pendidikan perkantoran pasar dan lain sebagainya hirup tim-tim teh horenganan hasilna dibandingkan jeung membangun ke depan jeung hasil nu bakal diraih ku Indonesia rugi urang diperbandingkan ku Habibie. Ternyata cek Habibie rugi kita untuk membangun tim-tim, lebih baik membangun provinsi yang jelas-jelas saja. Tanda tangan punya anak keluar. Hebat nah Habibie. Baca tuh Gusia. Cina-cina kieu pandi imah bae atuh aing mah di imah bagi awakna. Tuh sekarang jalan-jalan Habibie. Wah hebat. Habibie Ainun Bey. Tuh kan. Di satu sisi urang teh memang ieu menjajah, di sisi lain hasilna di sisi nu paling hebat karena di buku internasional tidak bisa diganggu gugat, tim-tim adalah tidak bisa menjadi milik Indonesia sampai kapanpun, tetap bae diperjuangkan orang tim-tim teh lantaran dideuleu dina skep internasional bahwa ini tidak bisa menjadi milik Indonesia. Dek naon atuh? Etalah kehebatan Habibie. Keluarkan surat kurang tim-tim. Tapi setelah 1, 2, 3 sampai 5 tahun tim-tim merujuk kembali ke Indonesia, ingin dijadikan provinsi Indonesia sebab tim-tim setelah ditinggal oleh Indonesia nu ngabangun. Bangsa Indonesia mah hebat sebenarnya mah. Indonesia mah pokoknya urusan bangun membangun mah nu ngaran proyek hehewotan Indonesia. Sebab hirupna di dinya. Nges dicaritakeun lah ku aing geus sian nya naonna mah. Aing mah ngandongeng doang aing mah. Sian nu menikmati. Merujuk kembali ngan diperhitungkan ke Indonesia untuk apa dan untuk apa. Sebab naon atuh hasilna ditimtim. Nah, ieu mah sekedar kehebatan Habibie, pinter lain sekedar nyeun kapal. Pinter teh lain sekedar teknik politiknya ternyata pinter. Kok sakedeung sih Indonesia mah kok kitu nu sebenarnya mah. Orang hebat di Indonesia teh musuhna makin loba. Orang diantep Pak Habibie teh 5 tahun bakal hebat. Gus Dur diantep 5 tahun bakal keras hebat. Orang-orang hebat di Indonesia teh justru kos kitu
naon gitu kan ada musuh-musuh dalam selimut ambalaya. Kuari orang hebat terus. Ya maksudnya ya oh masalah. Iya, urang ngarasakeun nyana nu mimpi. Politik na kos kieu, ekonomi na kos kieu atuh urang nu milih, urang anu maksudnya gitulah. Ya masalah lah. Tinggal dinikmati bae ku urang. Di bejaan geus pan ku aing keur sia teu ngajadingban. Tah ieu keur carita orang-orang pinter. Tuh, di Indonesia wali loba. Cuman untuk tunduk ke kewalian seseorang yang sulit. Sebab naon? Merasa gagah, merasa hebat. Mantak teu maju dirina. Sebab naon? Jelema anu ingkar terhadap wali Allah nyanana mah teu naon walina, nyanana nu mubrus. Sabaraha puluh, sabaratus kiai anu tipolesen gara-gara ingkar terhadap kewalian seseorang. Bahayana gede man ada ini walian faqad adzatu bil haram. Jawa Timur aya wali, Jawa Tengah aya wali, Jawa Barat aya wali, Banten beh nu kahitung ku urang ge wali kota 2. Beh. Hara. Ciri-ciri wali dia tuh aya ciri-ciri wali ya wali bejakeun di wae besi haju nama tetangga sia ke di wali-wali geus kitu pokona sing hade bae urang sing hade awas ieu bakir carita orai lantaran hirup di dua negara cai hirup darat hirup ieu mah pangalaman kula tah di imah kula teh eta teh kebon kirai. Lamun musim hujan banjir di dinya teh. Lamun geus setengah laukna loba nya lele nya gabus nya boncel endet geus segala rupa. Santri gogo kabeh di termasuk kula. Gogo mantep biasa nangkung. Brak. Naon dia disukui? Wah, kuda seserian kula. Barang dipaut kieu belang. Wah. Ore belang. Datang ka kuari aing mah embung gogo dicai maningan di meja. Teh aya teh pernah datang ka kuari kararasakeun kene. Bungahna eta poharenya gede. Paut pan kurang digitukeun set. Jadi belang. Geus hari teh hayang melele tinggal lele gabus dengan dak. Aku harita pengalaman pribadi. Nges, aing mah maning di meja bae gogonan lah. Kula resep bae lah teh gogo mancing segala. Resep bae emang meureun zamana gitu mah. Haram tah dicai. Beda jeung belut. Belut aya kitabna, Kitabul Balut. Ipayati bayanil belut bener ieu mah geus diaji ku kula jeung santri baheula keur kula ajarkeun ieu Kitabul Balut fi bayanil belut nu rapi perbedaan sebab naon aya nu ngaharamkeun belut halal belut sebab belut lamun di darat angkat ku sia urak disebutna urak nah di urak cabut lepaskeun mal kebal koit belut teteh halal belut mah woh ngemandak belut mah poharangeunna aya di Pandeglang mah restoran belut ente hayang pasakanana kumaha di Baros hayang lada ceunkeun kunyana hayang anu setengah lada aya manis aya belut nu ngeunah mah belut nu sagede cinggir geus teh dikakekencengkeun uyahan jeung diaseman bae disebutna dikekeblek bae tah ulah asak teuing di darat mantep jasa ujianana ente pokona mah sia mah ka mana bae kan pikiran asana ka dinya cenah tah di Bandung, di Garut, di Sumedang, terus ke Cirebon, di Kere,
dijualan di restoran teh di kereta di deng belut kerek belut tuh orai haram lantaran hirup di dua negara gitu kene tim sah teh buaya aya buaya darat buaya darat nah iya tak pasti marake kopea buaya darat apa lebih jahat buaya darat nah iya mah timsah yang le buaya hirup di cai hirup di darat amfibi buaya teh buaya teh termasuk binatang anu galak eleh nangan ku pecang doang kan begitu pecang aya tek di dia buaya nah cak pecang teh maneh ngadahar aing rugi kan rugi sanajan di dahar aing teh kuru eueuh dagingna mal seubeuh sia ngadahar aing mendingan ge sia babaturan sia ku hari undang aya 10 maksudna sia ngabaris aing deuk liwat ka ditu ke aing geus liwat ka ditu aing deuk jatuan di ditu ke geus lintu jang sia bener oge nya cak gue atuh jadi ngomong ka mamana deh geus undang geus sia diundang woi kaum buaya ayo urang ku ari ngabaris aya naon cenah ieu aya pecang deuk di dahar kuru aju cek urang teh cek nyaman teh rugi bener oge maningan ge kurang ngabaris nyana keuna ka ditu sebab di ditu loba jukut geus engke nyana ka ditu paling 10 poe nyana lintu engke nyana masrahkeun diri ka urang aya urang ngabaris hayu atuh ngabar tarolol buaya goblok eleh bae ku pecang geus beres cenah tinggal luncat jadi di luhur buaya tek dadah buaya awas sianya iya oke cak pecang teh atuh aing geus di dieu mah naon yang beurkeun nyana sial pecang mah goblok pinter jasa ya mah atuh geus teh keluar pecang wahara masyaallah eueuh elehna pecang ya uncal eueuh elehna buaya ge eleh mau ge eleh mau eleh ya mau keluar anak mau anakna keluar jual bejang ya sia cek bejang teh anak mau atuh masih mana main ke bang siar teh ceknya teh aja aing memberikan orok keme jakeun ka masya aing aya ngalakian masya lah sia dihakan sia pemain bejakeun wah dia jasa pecang sial jasa awas siapa ini bejakeun atuh bejakeun sia aja langsung mana datang mak tadi mah aya pecang aya naon geudeung pecang cenah yang ngalakian mak ya goblok teu nyaho aing rajana meureunana di mana tuh tadi ka ditu nang tangan emak waktu dia pecang keur kieu bae ngahenen di hadapan tangkal kayu niis asya ngahayang ka aing teh kan heeh awas ya kudu dileg-leg we aja tahu lumpat pecang diudang beunang sia ku aing cek ngomong teh beunang sia ku aing cek ngomong aya gogorowong jalan teh tah atupan eta mah gorowong jalan mah leutik asup ka dia pecang sat bablas mau makan gede begitu asup ka dia blak nonggeng balik deui pecang nah ini dia
Pecang puara pecang. Gagahnya seotak dulu. Ayo deh nu neruskeun. Barang-barang gas nuhun pecang teh. Geus bae pecang ngindit geus nuhun. Langsung keluar geuna beja ka anak. Mak, beunang pecang, boro-boro beunang. Emang kunaon? Kudu jadi Bapak Teresia. Sial cakadak teh goblok. Mah dongeng keur leutik. Keur leutik loba dongeng kos kitu teh. Tapi bermakna sebenarnya mah. Horeng barang di dalam ya kita abah. Kitab Rumi jadi Jalaluddin Rumi. Pecang, buaya, singa, himar, kuda. Barang kula ka Turki kamari. Meuli kitabna di Turki. Di kitab di Jalaluddin Rumi. Barang dibaca, Masya Allah, orang yang sok didongeng-dongeng teh ieu aya kitabna. Itibar, ibrah. Ya Allah. Ke didongeng ke nu asli nama. Temu dongeng heureuyanana. Kos kitu we siapa kos. Aduh, udah jadi Bapak Teresia. Tah, ieu buaya haram hukumna nya. Termasuk anu samodel jeung buaya kadal bayawak. Bayawak eta haram hukum. Tuh. Kuari makan Masya Allah. Ulah kudu ka Jakarta. Ulah kudu ka Jawa. Tad ndoyong. Lah kita dolan-dolan ndoyong. Mengkonon ge anak kepiting, anak buaya, aya menyawak. Ndoyong mengkonon. Tah didoyong teh jadi kos kitu gara-gara loba orang Jawa. Haram. Sing hade. Masya Allah karim. Ya tuh. Kurang gaya waduh. Mana deui? Aya deui binatang tenisnas. Aya deui binatang teh binatang nisnas. Nisnas eta bentukna kos monyet. Ai monyet mah binatang darat. Kirdun. Aya nisnas atawa nasnas ngaranna cek Arab. Kos monyet percis ngannya nama sukuna hiji. Sukuna hiji, suku hareup hiji, suku tukangna hiji, matana ge hiji ciptaan Allah nu ngaran nisnas, bentukna percis kos kirdun kos monyet, cuman serba hiji, matana hiji, leungeunna hiji, suku hareupna, suku tukangna ge hiji. Mun diukna kos monyet bae, ngaluncat teh nama trak trak trak. Urang lamun kalau ayana di Bahsin, lolobana di lautan Cina. Wah, di Wuhan. Hah? Wuhan. Naon sia? Sia sok nyosok nyaho. Geus pesta kuari di Wuhan. Wuhan, sebodoh. Pesta kemenangan corona terhengkang di negara kami. Pestanya di laut Sataranjang sanagara kami. Geus ngundang azab Allah deui bae. Kamari lalai kumanehanna di dahar. Ya, kemudian biawak di dahar, orai di dahar. Terjadilah corona. Wari eueuh, ja memang beureunanan geus nyen vaksin. Untuk dipasarkan ke berbagai negara. Pestanya puluh ribuan manusia di laut pesta Sataranjang. Agama atunya teu nyaho haram teu nyaho halal. Pokoknya mah ces. Sama rasa sama rata. Gotong royong. Di urang geus dikembangkeun ieu negara gotong royong.
kos gitulah wal terjadi di urang terjadi yeun undang-undang seperti eta rungkan ujian negara dikerahkeun Pandeglang sa Pandeglang ku kiai Serang sa Serang Tangerang sa Tangerang geus teu kudu dibantuan ku Jawa Tengah jeung Jawa Timur cukup make urang Pandeglang bae ge urang di tukang nyana imam geus kayaknya coba kehebatan urang Pandeglang urang Pandeglang mah pokona mah atuh semprong di dah paku di dah pakai lalam dia nama semprong paku segala rupa hayang nyaho coba ujianana MPR koyang-koyangan ujian lah mun terjadi bejana kurang ge cak urang Pandeglang ayo urang ka ditu ngomong lagi dia aing bae ayo cenah pokona mah ayo beuleum urang budak paraja keula dak ya tenang keur didedengikeun bae ye parangsana kumaha ye di urang makan mayoritas Islam didadah didengekeun organisasi mana nu hayu ngahayukeun ayo sia geus sarariap bae geus kieu lantaran teu bae perang anak jaget kunaon bae mungsang mangsing aing deres ka anak makan nu kolot maksudna moal terjadi di urang emang kumaha gitu kakarak indek bege sudang kiai-kiai anu ngahayukeun politisi nu ngahayukeun di Ciriang obor geus dipasang-pasangkeun di Pandeglang encan urang seberang Pandeglang teh naon ngaranna ditu Baduy orang Baduy geus siap dekat Jakarta aja nama pan teu pugu sebenarnya mah. Tapi lamun diondang iya teh ieu mah tugas ngaing. Orang Baduy beuteung nyaona naon nya mah. Diajak naik mobil ke Jakarta aya lampu merah eureun. Goblok cek yeuna teh. Lampu bae ge. Ngeleh dia turun hejo deui tuh aing karak turun bae ge. Maju. Lawan ku sia Baduy. Arang ku cek nyana mah kunyana meureun nya tololnya Baduynya. Aduh, ya gaji jadi hiburan ya ngaji. Ka Baduy-Baduy aya. Ya, urang mah teu kos kikituan merek nyaritakeun hukum, urang mah jang kasalametan urang. Bodoh teh mah nagara maya nu keur ngurusan pendidikan formal lain ngurusan polisi jeung ngarurusan TNI ngarurusan maknya sih diarurusan ku jelema-jelema sakarola oyag di negara urang mah jelema dhaif fakir susah bodoh geus direk naon rek nyalametkeun diri urang fid dunya wal akhirah nu sakedeung deui urang bakal bae berhadapan jeung Sang Khalik nu urang bakal dipenta pertanggungjawaban. Ai kitu mah urang geus nyaho horeng orai haram, buaya haram, bayawak haram, kadal haram. Dik naon tudi ngadaharan kadalnya? Gawe. Atuh tembang aya kadal di dahan. Teu mah beureun sarua jeung jelemana sok ngadalang. Aya deui nisnas haram sarua. Cicingna mayoritas di pinggir laut tapi nyana mah hirup di dua negara. Di dua daerah di cai hirup nisnasna. Di darat ge hirup bentukna kos kera. Kos monyet aya buntutan biasa ngan hiji suku hareup hiji suku tukang hiji ngancrok trak 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 engke ka laut sah engke ka darat deui mayoritas dicida haram hukum Allah karim
lamun dicaritakeun mah tuh loba teuing cek ulama pokona masalah hewan anu hirup di dua negara di dua daerah amfibi ngaranna hayun pidaroen di laut hirup di darat hirup geus hukumna haram